Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur orang panjatkan ka Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos maparin rahmat sareng harunyana. Dugi ka urang sadaya tiasa ngariwang dina ieu acara anu pinuh ku kahadeung sareng inspirasi. Salawat sareng salam mugia salawasna dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nuntun urang sadaya ka jalan anu leres. Anu dihormat Bapak Ibu, para juri sareng kerencangan sadaya anu dipikanyaan. Wilujeng suping dina acara Hafiz Quran Indonesia 2026. Di acara kami bakal lanjutkeun generasi orang Al-Qurani berbakat sareng inspiratif dina ngapalkeun Al-Qur'an. Hadirin sadaya, ayeuna simkuring bade mengenalkeun para juri anu parantos kersa hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka para juri anu parantos kersa janten bagian tina ieu acara. Hadirin sadaya, ayeuna waktos anu ditunggu parantos sumping. Di payenan urang parantos hadir para peserta anu luar biasa. Hayu urang pasihan tepuk tangan anu paling maria kanggo para peserta. Para peserta bakal dibagi karena sababaraha kelompok. Pembagian ieu bertujuan pikeun ningali kemampuan peserta dina suasana anu beda. Sareng tugas bakal dibimbing ku mentor anu inspiratif. Saatos ngalangkungan pembagian kelompok sareng mentor. Ayeuna waktosna para peserta nunjukkeun hafalan pangsaena. Hayu urang sadaya ngadangkeun kalayan khusyuk. Para peserta dipihatur pikeun ngamimitian membaca hafalan Al-Qur'an. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun wa Tsamud. Terdapat dalam surah apa ayat tersebut? Surah Al-Buruj. Apa arti nama surah tersebut? Gugusan bintang. Bacakan ayat terakhirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi lauhin mahfuz. Sambungkan ayat berikut. Kalla bal tuhibbunal ajilah Wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Cukup? Shadaqallahul azim. Allahumma ramna bil Qur'an. Masya Allah, hiji penampilan anu sae pisan. Unggal ayat anu dibaca karasa pinuh ku ketenangan sareng penghayatan. Ayeuna waktosna urang ngadangukeun panilaian ti para juri. Ka para juri dipihatur kanggo ngasihan komentar sareng penilaian. Tadi kan King artinya apa? Artil mutafifin. Orang-orang yang curang. Na'udzubillah min dzalik. Gusti Allah mengajarkan betapa dampak negatif di saat kita memakan dari hal-hal sampai Spanyol, separuh nyolong. Iya. Separuh. King dan juga Sekha dan juga buat kita semua. Semoga pantun ini menjadi nasihat yang baik buat kita. Boleh keluarkan kata cakapnya boleh ya? Nah, baca koran duduk di taman. Cakep. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman.
hidup selamat dunia akhirat. Amin, insyaallah, amin. Sudah cukup? Hatur nuhun. Kana nasihat anu parantos dipasihkan ku para cu. Mudah-mudahan biasa janten motivasi pikeun para peserta. Sabab dina unggal kritik. Ayo pelajaran, pikeun janten langkung sae. Ingat, janten penghafal Al-Quran mangrupikeun perjalanan anu panjang. Perjalanan anu pinuh ku kasabaran sareng keikhlasan. Sadayana peserta parantos janten juara. Sabab parantos wani nantung di panggung ieu. Teu karaos urang parantos aya di tempat acara. Kemudian naon anu parantos dilaksanakeun dinten ieu biasa masihan inspirasi pikeun urang sadaya. Sim kuring salaku pemandu acara nyuhutkeun hapunten upami aya kalepatan dina nyarios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.